Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Anjir lepasannya ini tidak geus konek kan nyebutna teh lepasan bahkan eta gelo jelema aya nu wani nanyakeun moal make duit teh ari cek nu ka papayutan teh bade nganggo acis di mana da pun bapak teh ngantun karena teu wartos heula ku kituna sakali dihatur nuhun we ka sadayana barali we jelema Gusti bari balik aya keneh nu ngomong bari nyepeng helm. Nah, atuh can gablek duit mah yang modar ayeuna nya we. Kang hese ikhlas teh kitu nya. Tah hadirin sadayana, wih deui kembali di kana asal insyaallah ketika ada ikhtiar jeung usaha al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqami wasyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa qala aydan al-mautu ya'ti baghtatan. Al-ayah wallahu ma'a rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Al-hadis. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul Mukarram bil khusus Muratibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara nu langkung dipayun ku pribados kalintang sangat tiga hormat. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, segenap para muallim, para kiai, para ajengan, jajaran para asatid wal asatidah, khususil khusus keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Qudsiyah, khususil khusus keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Khairiyah, oge sadayana para pimpinan-pimpinan daripada pondok pesantren, pimpinan-pimpinan daripada majelis ta'lim, oge sadayana jajaran para masyayikhinal kiram, khusus pangarasa kori, oge sadayana kesepuhan bini sepuh anu sami kalintang sangat ku pribados lebih hormat. Tekandun hilap Hadratil Mukarramin, para santriawan, santriawati, para alumni, para tokoh-tokoh terkemuka, tokoh masyarakat anu sami ku pribados kalintang sangat dipihormat, anu pamudah-mudahan wasilah kempal ngariung urang sadayana ngahaulkeun al-maghfirullah yarhamullah ieu urang sadayana dilimpahan barokah kalih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipayun urang sami-sami tasyakur ke Allah dengan kalimah hamdalah. Salawat salam senantiasa terlimpah curah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali gandeng ka para kulawargane, ka para sahabatne, ka para pengikut mantene, utamina ka urang sadaya salaku umatna, dengan besar harapan la roja'a illallah,
Mudah-mudahan ieu kempelan diriungan urang sadayana sing dikempelkeun deui diriungkeun di ku Allah di kiamah kalayan nabi syafaatna Kangjeng Rasul amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah tinantos sigi kahormatan anu luar biasa Kang Osim Kuring nampi pangangkin di keluarga daripada almarhum nu dihaulkeun kanggo mengisi daripada acara haul pertama mantene anu pangapunten rupina ti pribados ala qadar silaturahim kali ngiring doa ketika berbicara tausiah, ketika berbicara ilmiah simkuring husnudon 100% di dieu sadayana ahli kana ngaji anu timu kana ilmu karena lembaga hadir di dieu kukituna mudah-mudahan generasi-generasi almarhum sing langkung-langkung ku Allah Ta'ala diberkahkeun dina segi ilmuna dilangkung manfaatkeun dina kailmuanana dibarokahkeun dina yuswana agung milik sareng rezekina tetep dina jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanggo para santriawan santriawatina sing diencerkeun otakna diencerkeun utekna tiasa gampil nampi ilmu manfaat dunia akhirat. Kanggo para alumnina mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeun kananan rupiah ilmu nutos katampi di lembaga. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Ketika berbicara kematian pasti identik dengan kehidupan. Ketika parantos dikantunkeunana jasad kuruh atanapi parantos ngantunkeunana ruh tina jasad mangka disebut nama. Salagi masih kene ngahiji jasad jeung ruh disebutna hirup. Ketika urang dongkap peh maot lain harti rek anggeusna masalah justru rek mereskeun masalah nu teu anggeus keur hirup di alam dunia. Tamantak mudah-mudahan ku wasilah urang ayeuna cinta kakersa almarhum nu dihaulkeun urang doakeun mantena mah urang yakinkeun ketika ayeuna ngantunkeun ngabantun amal nu soleh iman anu soheh urang salaku muhibbin alumnine mudah-mudahan dijemput dengan kematian keayaan husnul khatimah. Generasina sing langkung-langkung kantenan ieu lembaga pesantren ayeuna marada sesah kana ilmiah teh kan. Tong leutik hate ka para ibu tong alit manah ka para bapak. Kang Haji da abdi masanes ajengan, Kang Haji da abdi masanes ustadah di mana rek boga budak jadi kiai nu janten ahli ilmu urusan taufik hidayah urusan Allah laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Ketika pergerakan nuntut ilmu insyaallah dari mas'arah itu jeung ieu nama Allah nu nanggung walerna teu saalit teu saeutik anu janten ulama-ulama besar terlahir dari orang di bawah sederhana. Emut kersana Mama Cilember, emut kersana Abuya Mukhtar Tobroni Bekasi, pangapunten Ibu Ramana ku anjeun Mama Tobroni ala qadar tukang dagang sereh. Kersana ayeuna Abuya daripada Cilember, punten-punten daya misad ngahinakeun nu janten sepuh nama pangapunten dagang daun. Ngan anjeunna dina manahna kapatri ku kahebatan cinta ka ahli ilmu, cinta ka ulama. Lamun tas dagang daun teh sok ngilu pangajian atanapi nuju dagang daun teh sok ngiring pangaosan. Sabada pangaosan soan ka karesa ajengan, Kang ajengan katampi ilmu sing manfaat kanggo abdi, turunan abdi sing soleh jeung solehahna. Kaleresan abdi cenah sok iang daun dagang daun hoyong dinuakeun barokah dina kasabne, bilih ajengan peryogi daun mah mangawe cenah cenah aya keneh, cek ajengan teh jang naon daun da teu butuh. Nya bisi we cenah ajengan aya santri nu rada belegug rek dipais aya daunna loba keneh. Cinta ka kiai, cinta ku ulama akhirna gaduh turunan menjadi seorang ahli ilmu, menjadi seorang ulama besar. Eta teh bati tina kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Lamun teu kagarap nu tilu eta, cintailah para kiai, cintailah para ahli ilmu, maka insyaallah anak-anakna bakal diberkahkeun dina ilmu. Tong leutik hate ngan kedah aya kinerja, kedah aya ikhtiar jeung usaha. Kabungkur makasih geuli sapunten perjuangan Ibu Rama ketika masantrenkeun anak kolot rela ngelehan demi yang namanya anak.
anak dipasantrenkeun ka Al-Qudsiyah pasantrenkeun ka pasantren nu mana bae nu penting anak dihargaan ku babaturanana di tempat ngalah ilmu nu penting anakna dihargaan di pasantrenna nu penting anak dihargaan ku babaturanana kolot rela ngelehan demi anakna Jangjung masantren ka Al-Qudsiyah bawa samping nu aluskeun bae bapa manu belel di imah ngelehan bapak make anu belel di imah nu merengkel teh tapi ka acelang-acelangan ngeper salat nanti bapak nama juga ditu maneh masantren bawa atas samping nu alus bu HS bawa kumanehkeun bae bapak mah bu haseum di imah pakai kumaneh tas samarena keun bae bapak mah samarengkel di imah nepi ka rela ngelehan demi saha demi merjuangkeun anak ningang teh bapana boga THR samping dua dong alus dibikeun deui ka anakna bawa atas samping anyar keneh mana apa kedawa we dibawa samping naon BHS jeung cap gajah duduk atuh budak masantren ngaron HS aja ngawaduk teh Ma'asyiral jamaah rahimakumullah subhanallah andeurkeun ka tempat ngalah ilmu jajabkeun ka pasantren rek naon rek ngelmuan budak kan da tujuan akang masantren lain rek nyitak jadi ulama lain rek nyitak jadi kiai tapi akang rek ngalepaskeun tanggung jawab sabab anak didikeun urang-urang teu kaduga dipasrahkeun ka ahlina subhanallah giridik datang ka Al-Qudsiyah Kang ajengan abdi titip murang kali abdi ti luhur saping rambut dihanap saping dampal nyangakeun ka kersa ajengan pangeusieunkeun otakna pangeusieunkeun uteukna ku ilmu anu manfaat dunia akhirat abdi titip putra abdi ajengan sakantenan we titip jeung dahar-daharna tong kagok kadoreksakeun ka ajengan barang bere cenah Kang Haji ka ajenganana atuh boga mere teu boga tong sok maksakeun da ajengan mah jalurna ikhlas lamun teu ikhlas mah tong maksakeun ari eueuh mari aya mah alhamdulillah Kang Haji kalaresan abdi tos panen nya tong beuteuy ka ajengan mah mere we samsu 3 tauneun ge cukup dengan mangga samsuna 3 tauneun pan ajengan mah herang 3 lebaran teu meuli ngebul teh kan Kang Haji atuh eungap 3 tauneun mah samsuna 3 bungkus tong lobateun tamahan ku kue kaleng 12 tamahan ku beas anyar 2 karung amplopan we 1,5 juta cucok sakitu oge kan gitu jadi lamun ayeuna di amplokanana 1,5 juta masrahkeun budak ajengan bakal apaleun lamun budak ngabring rek ngaji barang ditempo ieu mah jiga nu 1,5 juta beda aja ya matak bakal diheulakeun mamatahan ngaji na geda 1,5 juta nu gocap mah pandeuri we teh cek ajengan jang ka dieu ngaji sea budak da 1,5 juta lah we hareupeun kiai buka Quran khusyuk ajengan mamatahan ge ka dipatel ku ajengan dipapatahan ku ajengan alif dijamin tilu kue budak urang katorekan ngaji di dunia pasrahkeun ka ajengan kalaresan urang gaduh rezekina alhamdulillah Kang ajengan ieu mah hatur luma jeung hoyong ditampi sodakoh jeung kiparat dosa abdi bisi matak ngahijab jeung ngahalangan kana hasilna ilmu kanggo putra abdi sabab abdi emut ceuk katerangan idza solahal ibtida solahal intaha wa idza fasadal ibtida fasadal intaha ceuk Sunda mateng manuteng manuk meraku kuncungan uyah moal TS kana seeng dari weuh deui Kang ajengan sodakona hoyong ditampi kagagelan kiparat tina dosa abdi ajengan ayaku indah ngajawab dengan hikmah dan hamdalah li'ila kalimatillah abdi ikhlas karena Allah bawa di duit mah bisi eueuh jang meuli beas bawa di duit mah bisi eueuh jang jajan barudak ajengan wayahna we tarima sedekah putra abdi ieu mah meh encer uteukna encer otakna hoyong ditampi bawa deui loba keperluan di imah ajengan wayahna tarima bawa ajengan tarima bawa ajengan tampi bawa ajengan tarima bawa ajengan wayahna da ieu teh agung mah henteu nyaeta kuleutikna di duit ajengan teh tapi hari dipaksa-paksa teh mah ajengan ge narima ajengan wayahna we hoyong ditarima dieukkeun ari maksa mah dibuka teh gocap teh gede teh nya ajengan lain karena materi ajengan lain karena duit geus bunga aya calon santri oge cek ajengan gocap teh jadi masalah ku aing dibelikeun kana cengeng bagikeun ka santri berjamaah jadi beuteung sarareak sakan eko ajengan da kade abdi meh HP ka urang dieu lamun barang bere ka ajengan teh ajengan karek nyebutkeun wios sakali tong sok ujug-ujug dipesakan deui teh kudu pekak lah urang teh kitu nya mah karek nyebut sakali ge dipesakan ajengan atur lu majeneh kamu mese rokok tekedah akang mah lillahi taala oh nuhun atuh ajengan pesakan deui
ajengan ge sarua ngahulong teh euceun cek ajengan teh si goblok mah terpekanya ya berarti minimal dipaksa lah 3 kali mah gitu komo lamun nyebutkeun wios ari leungeunna joget keneh dina luhureun meja ajengan teh wios teu kedah wios teu kedah wios kode hayang jalan kelek da mah ajengan mana nu teu ikhlas teh ajengan Dana Suta tadi ajengan Al-Qudsiyah mah hararebat ajengan di dieu mah ajengan Dana Suta mah riweuh Kang sa ajengan Dana Suta teh ta ieu nah make jeung apa nya da uing nu ngawangkong kapangih teu ikhlas teh kieu teh imalin ngaji imah ngawangkong di imah teh kan pan aya nu maot Kang jeung kade ari kana maot tong sok dibutkeun usum da lain jengkol usum nu maot nya kaos kana jengkol saya teh hari maut mapan al mautu ya'ti baghtatan kematian datang secara tiba-tiba teu ningali budak teu ningali kolot teu ningali cager teu gering ketika Allah parantos nakdirkeun pangapunten dipunut ku nu rahayu dipentak ku nu kawasa raga patura jeung nyawa maot pingaranneuna tos teu aya nu ngahijab tos teu aya nu ngahalangna aya nu maot di imah diumumkeun dina sapeker aya nu ngumumkeun teh rupa-rupa dina Suta mah ajengan aya nu kateu kaharti eta ngumumkeun nu maot para ibu, para bapak, abdi nguningakeun si eta maot bieu geus eta teh. Ari cek urang teh si eta teh saha nya euy. Ari siap teh aya nu maot deui Kang, siap di ngumumkeun maksakeun. DKM teuing ka mana, RT leungit teuing ka mana, maksakeun nyokot sapeker ka masjid. Ai ladang tina maksakeun bisa mangprung, bisa burung teh kan. Kalau jelema lulungu kita ngadung apa nih sabda ditu teh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Atuh hadiah deui balikan deui Kang. Tak ieu jelema ngumumkeun nu maot kapaksa daripada eueuh gedewek kana sapeker. Para ibu, para bapak, kecuali para seuneu sareng para bola. Abdi nguningakeun. Alhamdulillah tuh mimitina ge alhamdulillah Kang. Alhamdulillah karesana Mang Tardi nami ngantunkeun alam dunia mudah-mudahan eta ngantunkeunana sing sakinah mawadah oge warahmah nah cek aing teh jiga panganten ya mah begitu aya pengumuman nu maot teh ceuk akang hampura pamajikan niku utakan udah sakedeung aya naon order disada order nyebut teh di pamajikan teh kan order disada pan keur usum corona mah ajengan kabari main babat abdi sarua nu penting mah jadi duit kita ge asal ngeubeul dapur lah aya nu ngajuru ge ladangan 3 jam kabari mah aya nu maot talkin kita nu ngajampe ladangan datang hayang diubaran nu penting percayaeun deh kah cokot aqua bawa ka kamar mau udud 2 batang udud jadi kamar deh kalau nu penting mah nu dijampe percayaeun eta nya identik ketika lamun urang nyeun jampe Kang pasti sok diberena teh cai herang naon sababna maka jeung cai herang Kang Haji sabab lamun seprit mah bisi nomok teh Kang torojo saya mah meuli seprit 3 kali 7 ribuan 20 hiji ribu dijampe saknyana nepikeun Kang ngebuel kana hulu ngajampe teh pariantang pariantung itu nanu ngagantung si horeng aing digalutung paingana saya kawin bikeun seprit anu 3 ngamplok ceban 11.000 nomokan Kang tapi lamun ku Ciherang aman botol urut bimoli cokot eusian ku cai keran war jampe si malah sahin hop mang tak bawa ngamplok goceng kabual keneh Kang da menang mulung botol nal kenya ieu masuk identik aqua 3 besi jampe kumacana Kang Haji teh nu aqua nu 3 teh nu hiji diibakeun anu hiji ku urang dieueutkeun ari nu hiji di cenah Kang Haji eta mah balikeun deui ka warung sabab can lunas menang nganyuk teh gitu ngan intina pangapunten sanes eta mah ala qadar guyonan kenapa harus dengan air wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayya sumber kehidupan itu adalah air bahkan kita pun awaluka nutfah wa akhiruka jipah awal kita itu adalah dari air ece tina cai akang tina cai abdi tina cai santri tina cai sadayana seragam tina cai naon cai eta cai naon cai gajeleng nu mana cai fened Kang sadayana tina cai manis sadayana anu barobah Kang Haji tatangga abdi mah beda naon tina seprit
nah maka jeung apal tina seprit da si eta mah kalakuanna nganyereng we hayo tantos tina seprit oge Kang wah tina extra jos aya mah koneng eta leuwih beunana ni awaluka nutfah wa akhiruka jifa subhanallah pamajikan teh nyiku udang sakadeu naon tangga maot hari gitu gocap idok jadi cerita kapangaruhan ku pamajikan sehat we ini kamak baro datang ka warung nganyukula el abol satengah kopi hidung weh dikucekeun udut seleduk seruput kopi geus beres ngopi ka tukang warung Kang engke we bayar nama balik di kuburan siap Kang Haji boga toma gimana gajian seak teh ka kuburan mayit can dikuburkeun cek teh kita mayit dikuburkeun moal atuh erek cenah Kang Haji kuburkeun burukeun bisi rupiah riwa cenah nyata cenah mayitna legeg kala cek mah ka dina aya mayit legeg kumaha teh tadi di dekulan di tawaran ngopi da teu unglek-unglek acan saya macam depan geus bae cenah hayu kureukeun ah omongan sia macam dah kureukeun hujan ngilicrik Kang pangapunten abdi turun ka handap duh eta tatangga kasempetan balas dendam ka ajengan mah keur kitu tah da eta ngaurkeun taneuh teh Kang seungeunahna we teh semprot anjir sentimen si eta ka urang teh cacap-cacap tina sentimen geus 1000 podo meter men Kang cebrot buladi we ku taneuh beres urepkeun naek we ka luhur ceuk nu kapapaitan Kang Haji hatur lumajeng ka memeserin sok cek abdi teh teu kedah wios karena Allah oh nuhun atuh Kang Haji pesakan deui we teh Kang cek aing geus eta mah teu nyahoun pan udud bayareun di warung cek deui teh gitu maka kudu peka mal mah eta teh lain perkara wajib ngalamun teu omongan teh Kang oh nyata aya nu maot deui ngapain breng jelema di masjid gas nolatkeun teh kaharulong we kita nu kapapaitan ka mananya euy hari kitu maknya cenah wayah kieu can mere bayaran ibadahna teh kawas kuli sia mah ari torojo teh aya wakil teh nu ngantunkeun para sepuh para anom abdi salaku daripada wawakil keluarga almarhum ngahaturkeun nuhun kana kasayan para bapak sadayana para anom sadayana kanggo pembalasanana ku abdi sakulawarga disanggakeun bae ka Allah Subhanahu wa taala cadu eta kabeh jelema ngahulang di ember masjid Kang anjir lepasannya mimiti tah geus konek Kang nyebutna teh lepasan bahkan eta gelo jelema aya nu wani nanyakeun moal make duit teh ari cek nu kapapaitan teh bade nganggo acis di mana da pun bapak teh ngantun karena teu wartos heula ku kituna sakali dihatur nuhun we ka sadaya barali we jelema Gusti bari balik aya keneh nu ngomong bari nyepeng helm nah atuh can gablek duit mah yang modar ayeuna nya we aduh Kang hese ikhlas teh kitu nya tah hadirin sadayana wih deui kembali di kana asal insyaallah ketika ada ikhtiar jeung usaha al insanu bitakhir wallahu bitakdir nahnul mudabbir wallahul muqtadir ketika berbicara kinerja ikhtiar jeung usaha itu adalah perkara kita tetapi masalah itu jeung ieuna jawaban ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala makana tong alit mana makana tong leutik hate Kang Haji geuning teu jadi kiai masantren teh pangapunten ketika ditakdirkeun menjadi seorang saudagar kaya karena ada ilmunya maka kakayaanana bakal aya dina naungan ridhona Allah taala ketika menjadi seorang pejabat insyaallah akan menjadi amanat sekalipun dipakirkeun ku Allah sekalipun dimiskinkeun ku Allah bakal ridho cicing dina fakir jeung miskina sabab aya ladang tina kailmuanana makana tong disebutkeun jelema nu teu masantren teu aya manfaatna insyaallah suatu saat bakal kapenak kamanfaatanana kitu hadirin sadayana nya maka tong alit mana tong leutik hate hiji tah makana pangapunten ketika seseorang sudah menjadi besar ampunten ketika seseorang sudah menjadi karisma yang begitu hebat kadang lupa akan daratan seorang mubalik tidak akan menjadi mubalik yang hebat seorang qori tidak akan menjadi qori yang hebat seorang yang punya ilmu tidak akan menjadi punya ilmu yang hebat ketika tidak ada yang awal dahulu memberikan pelajaran abatasa. Siapa orang yang pertama memberikan abatasa itu? Saha jelema anu matahan alif ba ta sana kadang setelah menjadi besar sudah merasa inilah aku dengan kinerjaku, dia lupa siapa yang memberikan awal dari pelajaran. Moal ujug apal kana qiraah sab'ah lamun teu apal heula kana abatasa
moal kana nahawan moal kana jeung itu ieuna moal apal nahu mantek jeung sagalana lamun tanpa aya rel pertama yaitu abatasa makana ketika seorang menjadi besar jangan sampai lupa dari mana dia berasal maka kolot sok ngawangkong jelema bisa cilaka kusabab poho kana purwa daksina purwa wiwitan daksi adalah wekasan awal kita dari mana mata al-Qudsiyah momentum di malam ini minimal mengingatkan diri bahwa kita pernah duduk bahwa kita pernah cicing di pesantren nimba ilmu ngala ilmu ti kersa almarhum mudah-mudahan sing janten kemanfaatan tah geus sapoho teh jelema teh kana jasa hiji jasa guru kadua jasa indung bapak kantenan anu namina indung kasep masyaallah robunakan mata abdi sok emut ti kersa pun bapak almarhum sami kerang langkung 22 tahun mantenangan tun teh saur pun bapak aya kulogor jeung sederhana nyarita kasim kuring den lamun maneh hayang hafal kana jasa indung bapak bil khusus kana jasa nu ngaran indung lalajoan ku maneh engke ketika pamajikan maneh rek ngalahirkeun anak ka alam dunia abunten tanpa aya maksudna naon ketika pun bojo bade ngalahirkeun abdi harita ngahaja pak lalajo ngahaja abdi lalajo ketika pun bojo bade ngalahirkeun ngan poho deui teu di video harita teh ketika pun bojo bade ngalahirkeun ece jeung akang di dieu tong nanyakeun masalah urusan merweng jeung lainna ieu mah urusan perjuanganna subhanallah ketika pun bojo ketika seorang bunda ketika anu ngaran indung rek ngalahirkeun eces nemres pertela ngembang bolet nu sanyata ketika bade ngalahirkeun perjuangan yang begitu luar biasa nepikeun ka dipatek tanaga sanyana ngekerejak nekesan tong dicaritakeun ka luar negeri tong diwangkongkeun teu apal kulon teu apal wetan teu apal kalir teu apal kidul teu apal luhur teu apal handap ngahinta ngaluarkeun tanaga beungeut nepi ka pasiksa tiga asbab Cina naon kahayang indung apa keinginan bunda hanya satu ya Allah salamatkan putra abdi lahir ke alam dunia tidak ada keinginan yang lain tidak ada poin yang lain hanya ingin ketika budak udang sare cek indung titatep dudah cek aing nepi kariweuh si kasep gugah logor teh kan da kusabab deudeung ka anak titatep dudah halo cayang atuh congean budak eta halo tayang atuh itu tarajong budak teh eta teh ekspresi bunga luar biasa al-fakir al-hakir nu namina si iden teh ceuk batur mubalik ceuk batur ustad ceuk batur kiai pangapunten level eta sanes nu abdi mah teu santri-santri acan cuman itu mah tungtukan ti jalma anu nyebatkeunana da abdi pangbodo jeung panglaitna ceuk batur ajengan ceuk batur kiai di imah mah ku anak hampura eceuk disebutna ge bapak iden budak balik onangan jam 4 datang ka imah ngajepat budak ngadat teu eureun-eureun ditanyakeun ka indungna mah kunaon budak ngadat bae ayangan ku kudaan atuh lain ku mamah ku kudaan pan cakeng aing beunang ku kuda edan nu peuting heueuh bodoh hampura teh kalepasan gitu nya oh budak teh hayang ku kudaan atuh ku mah teu kuat ali ku aing akhirna hampura kan haji iden nu ngelehan ucul-ucul buka baju akhirna uing ngadangong kan budak naik kana tonggong celak cek budak nepak bujur budak maju uing maju kan kok kudaan eta budak teu kagok ngadoreksakeun kuda balap aing lumpat kan hulu ka tidak lalagor kana tihang meja di imah dak tek eta kuda punten budak teu kagok ngadoreksakeun aing keur lumpat kuda sada pan aing ngajarehem kan maksakeun aing sadakang di imah mah ternyata hanya seorang iden kuda cek batur kiai naon dasarna sabab di dieu timbul kaasih timbul kadeudeuh timbul kanyaah subhanallah datang capek budak tincak sirah kan ieu sirah ditincak ku anak mah teu amok lamun nu nincakna mitoha gelut aing harita keneh oge kan ditincak ku budak mah teu teuheul geus ditincak di unuk-unuk geus di unuk-unuk teh budak nyebutan iden gel oh cek batur mah aing teh ajengan da ku anak mah nanaonan iden gel euy iden gel ngahuleung we urang heuda aing teh tina gelo hirup becing teh euy gerowok budak di pangku tuluy ditimang iung mancung anyak
caha iyo tuh kan cadel diwainya maka lamun inung sok cadelan tong aneh tenan naon keun bae da bahasa ngan lamun agama tolong ibu jangan lamun agama tong dicadel-cadel dosa ieu mah atuh da keur ngawangkong cadel ka budak siapa kalau pasan halo cayang kita colawatan jeung colawatan nyebut lagi colawatan si sebelum maka geus mung nyebut colawatan deh halo cayang kita colawat di colawat coli wacalinda doraka coba maka jeung aya coli wacalinda sagala rupa teh teu meunang tina shalawat melembang dan sholli wasallimda ieu mah maka jeung coli dosa aja siapa didikiran nah inaha inono atuh budak teh nepi ka jebrokna na inaha inono we ayo mata ka budak masih ngararanggeus cok aya kolot baheula mah nya ya sing bener masantren teh di Al-Qudusiyah peupeurieun bapak sia teh teu bener engke teh boga anak kan anakna teh wasiatna teh kitu deui wae teh ka anakna teh jam sing bener masantren teh peupeurieun bapak teu bener anakan deui sia teh kan da wasiatna teh kitu deui wae teh jam sing bener masantren teh tungtungna Kang aduh ngajeblak we di imah teh aya kabel the big family of the peupeurieun riweuh teh Kang sing geus ka budak yang jeung masantren ka Al-Qudusiyah sing jadi MUI se-Indonesia dina diijabahna ge lumayan lah jadi imam tajuk-tajuk we mah kajadian yang sakola ka ditu sing jadi presiden yang lumayan jadi hansip-hansip we mah kajadian mata sing geus ka budak ngantong lalaura budak ayeuna leuwih teh daripada bapana tuh ngaji teh salat dicarekan ku bapana bangkawarah pada kaum siap mantau tong nyatu di imah budak teh punung leungit di ka manara ningang lohor teh lapar nya balik deui ka imah budak kapangih ku bapana keur daang nagong dina janela teh kan bari sulang cileun teh sieun bok torojo teh bapana ceuk aing tong malebok di imah satolo tong daang di imah satolo cek budakna bapana tolo kada ge nyebut tolo ka aing oh da aing mah teh nyatu di imah na janela teh tadi oge eleh bapana teh mata kada sesah gitu nya lainna kapugur ceuk kasepuhan baheula malamun budak ngaji di madrasah kan tong boroning ningali panggebuk jeung polotot ajengan karek kadenge dehemna kiai budak teu sieun baheula maka kadeng-kadeng dehemna ge keueuh ayeuna diajaran ku abdi di bumi abdi turun di imah budak ngelek di madrasah abdi mere kode ngadehem sina eureun tina ngelekna daripada eureun ngelekna kakak eureun sora aing ambir beak ngelek barudak abdi ngadehem ceuk abdi teh angger ngelekna angger keneh katilu kalina budak teh kakak mali kana beungeut Kang Haji batu camplang kan kalakah nanyakeun batuk jeung lainna budak aing dengan teh ku urang dijawab mohon ja akang teh nuju batuk tos teu dinten da eta budak lumpat bari ngajawab di komik aja Kang Haji lamun lain budak katana ada dialungkeun ku aing ka kulah masjid eta ngan ku sabab budak katana subhanallah makanya ketika berbicara anak dulu dengan anak sekarang bukan ada perbedaan cuman memang itu tuntutan zaman mangga ku akang mangga ku ece karaos lamun keur usum baheula mah pangapunten lamun rek init ngaji barudak ngaji kalanggar-langgar teh sok silih sampeur Kang nyampeur ka babaturanana jam 4 leuwih teh bogel oh si bogel disebut nanti babaturan urang di mah rek ngaji moal kodok kedupuan sakodok rek mani hulak manina teh teu pira timbang ngarolopkeun hulu we kana cair teh Kang karolop gibrik oh swe nyampur deui di si bogel kasih boncel tadi itu nyampur pungapunten di dinya teh aya sosial aya kerukunan aya ittihad geus silih sampur maka jeung aya istilah baheula mah sok aya dahar disebutna teh ngaming baheula mah ece ngabring wawasangu ngarariuk nusa urang diuk dina bedug nusa urang diuk dina bahdiran nusa urang diuk dina batu nusa urang di mah teu diuk da bisul bujurna nangtu we daamnya teh subhanallah eta keur dahar aya ku indah polemik zaman baheula aya ku indah suasana dan nuansa zaman dulu ketika keur dahar ceuk babaturan nusa urang maneh jeung naon daharna urang mah jeung tahu encan gula tahu nagari mah jeung tahu ari maneh tempe eta indah kan aya silih tukeran antara tempe jeung tahu
urang sapotong tahu ti si eta sapotong tempe nu teu boga tahu jadi boga tempe nu teu boga tahu eta balikna nu teu tempe silih tukeran nepikeun kahebat torojo nu katilu maneh jeung naon daharna urang mah jeung toge na geus yang geus karolot da bararongko kabeh oge urang mah jeung toge silih tukeran akhirna nu boga toge asalna jadi boga tahu jeung tempe nu boga tahu asalna boga toge oge tempena subhanallah indah zaman dahulu nu karunya udah kaopat daang teu mawana naon ngabeuleung dijuru yeuh we bari isreuk kalehoda badan tungtunan eta sosial berlanjut sosial aya terus indah ceuk nu tilu badami si itu teu boga deungeunna disumbang ku nu tiluan tinu toge dibere toge tinu boga tahu dibere tahu tinu boga tempe dibere tempe tungtungna jadi beunghar si eta deungeunna teh toge menang tahu menang tempe menang itu sosial di keur waktu alit nepi ka indah ayeuna mah jarang-jarang kapendak subhanallah mangga cira kapungkur malamun ayeuna bade ngaos anak-anak dulu ragam dilanggar-langgar ngantosan kiai nu rek ngawurupna abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil insani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki biladahawli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tadi sabila dinil haqqi ghaira mutadi indah kabungkur makan subhanallah budak nu can tepi kadinya wujud kidam bako dihurikeun ku bapana yang wujud teu boga bako doraka bapana kamutan pangapunten indah zaman dahulu indah zaman baheula matak sok emut pisaur sepuh-sepuh den engke mah bakal hurung di imah tapi poek dalam hakikatna beda jeung ayeuna poek tapi caat margi naon nawiru buyutakum bi qiraatil Quran dulu mah diaplikasikan ketika keadaan aya listrik kolot-kolot ngaderes Al-Quran subhanallah lampuna ge lampu ajukan anu ngageledegna teh luar biasa antara caang jeung hidung kalau make hidung nu kaluar hurung nama tepira Gusti nu agung ngebual hidung na ngablak eta ngateres teu eureun bismillahirrahmanirrahim yasin inung teh Gusti maca Al-Qur'an lampu kaya aya lampu ajug lampu lantera Quran tamat irung hidung zaman baheula sabab caangna kunaon karena aplikasi agama hidup di setiap bumi aplikasi agama hidup di setiap tiap imah tetapi ayeuna pangapunten kadang bisa kejadian caang dohirna poek dalam kenyataan karena imah ngan ukur hirup ku Android imah ngan ukur hirup ku kuota jauh daripada aplikasi agama Kang Haji geuning apa-apa aing ge kitu sarua kangnya mata hadirin sadayana ketika masalah berbicara itu jeung ieuna jangan pernah ngajaskeun jangan pernah melepaskan, jangan pernah nyalahkan, tetapi yuk kita jadi tuntutan bagaimana membenahi, bagaimana kita mengevaluasi. Makanya syukur alhamdulillah Al-Qudsiyah masih berdiri di sini. Semoga mencetak kader-kader di masa yang akan datang menjadi seseorang yang ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali deui jangan pernah kecil hati, tong waka leutik hate karena Allah punya rahasia di balik rahasia. Cinta ke anak, cinta ke putra di mangsa di piratu sing emut pasul kedua anak mangsa di pisatru. Nah iya yang menjadi proposal kehidupan di dia anu jantan tugas ketika berbicara di pisatru teh kumaha Kang Haji ketika tidak ada sinkronasi yang sama antara keinginan yang namanya ayah bunda dengan yang namanya anak. Inung bapak budak kayang masandren budak nama mung masandren inung bapak budak kayang sekolah anak nama mung sekolah. Apakah ini kesalahan anak 100%? Jangan dulu, jangan pernah nyalahkeun kana jantan putra, tidak menutup kemungkinan aya pagawean tina urang anu teu istighfaran. Pangapunten ketika anak Kang Haji kunaon budak abdi teh hese diajak salat nih. Ari akang osok salat. Masalah jumaahan memaksakeun sakudu sakali. Eta mah ieu nu maktubahna 5 waktuna nya eta bolong kabeh tong waga nyalahkeun anak hese diajak salatna karena kita memberikan perkara yang tidak sewajarnya. Kang Haji kunaon anak abdi hese diajak saum Ramadan ari akang osok saum Ramadan tamat lebaran mah baju weuteuh sarua lain masalah baju weuteuh nah Ramadan akang rampung alhamdulillah tanggal 1 jeung tanggal terakhir mah 28 lapur kabeh
tong waka nyalahkeun anak, mungkin ada dosa yang tiba dari kita, makana istighfar penting ayeuna, muhasabah malam ini kalau memang ada perkara yang tidak baik terjemput oleh karakter anak-anak kita, itulah ladang dina pagawean kita. Makana yang namanya anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah, tongka disebutkeun urang diuji ku anak, lamun urang can ngabalikeun kan ujung pangkalna. Baheula nyieuna make agama, baheula pendidikan anak agama, diseretkeun kana aturan agama 100% dengan agama. Ketika anak mantangul baul bedegong jeung burau, name didinya urang diuji ku anak. Tapi lamun semata-mata budak mantangul bedegong jeung burauna tanpa aya kendali ikhtiar tina agama, maka pangapunten tong waka disebutkeun urang diuji ku anak. Makana lus kana bahasa nu tadi, ketika urang masantrenkeun, ketika urang nitipkeun rek naon ka pangapunten, rek ngagugurkeun kewajiban urang tina mamatahan anu janten ahli. Ketika anak sukses asup kana fase katilu, mangsa anak dipi guru sabada dipi satru, budak hasil ilmu bisa dijieun guru. Memang jengkulna anak, memang dohirna putra, tetapi aplikasi bisa dijadikan guru. Dibenerkeun anak memual kasinggung, dibenerkeun amak memual amak, bahkan ada kebanggaan. Kasih maneh ku bapak jeung ku mamah di pasantren di Al-Qudsiyah omean salatna bapak, omean salatna mamah, dan di omean ku batur masuk jeung aya amakna. Ari ku anak marido teu sia-sia bapak merjuangkeun maneh masantren di Al-Qudsiyah teh, teu sia-sia bapak masantrenkeun maneh di tempat ngalah ilmu teh. Benerkeun salat mamah, benerkeun salat bapak, benerkeun bacaan-bacaan bapak, insyaallah akan menjadi guru anak kita fase katilu enakan. Memang secara kekhususan ku angkusakum ku ahlikum naro, tetapi ketika tidak dia mampu, boga anak anu mampu, jadikanlah anak-anak kita guru. Da sakadana mah urang matakan kali-kali masalah rasna kedah ada malhalakoh mahsus urang teh ka gerawan bojo gendroan putra inungna ka dieu aya naon bapana, urang diajar agama jeung bapak, agama nu banget, agama nu bapak bisa, anu teu bisa urang taroskeun ka Allah demi warang pasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Di urang maraya ku ulama rajek ku ajengan ieu ku kiai kanun kersa naroskeunana, mana putra pangageungna aya, mana putra pangalihna aya, riungkeun kabehanana maksad memeh datang tuntutan yang sesungguhnya engke di alam itu urang omean heula di alam dunia mumpung aya kesempatan. Sabab naon pangapunten mamah bapak teh inggis ku bisi rempan kusugan keung dianjam tulisan Rasul, inna asyadda adaban nas yaumil qiyamah man jahila ahlahu, pang banget-bangetna siksa di poe kiamah keur lalaki nu ngabodokeun ka ahlina. Petel pamajikan urang. Mamah kumaha jampe wudu teh, da kolot baheula menyebutna teh jampe we kan bacaan teh ka dengekeun so rendeng jampe wudu. Kumaha jampe ka salat teh dengekeun siap dibaca. Ku mineng-mineng mah ditanya pamajikan amekeun. Kumaha mamah jampe adus teh, hari bapak kabina-bina teh sadek aing teh jampe adus aing ngaji bale dosa tauhid percaya. Ngan bapak hayang ngadengikeun kecuali sorangan dengikeun sing bener. Hari kitu jampe adus moal pae jeung nyebut pelek ti baheula. Besok seah pamajikan maca jampe adus bari amak-amakan. Atuh kasabrang ka Palembang ari balik teu mawa kerupuk-kerupuk acan. Dengikeun besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rohmal hadasil akbari rokataini makmuman lillahi ta'ala. Dia eta salah dina ngahuleng kan. Kela. Sugan sama Islam nu anyar ayeuna. Ari kitu eta jampe harus make jeung rokatainian sakali mah. Dengekeun kudu dicager. Udah ieu teu bohong, rarasaan mah euy. Sakali deui. Dengekeun. Oh sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu yes. Rok al hadasil akbari. Wow. Rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Salakina keuheuh jeung salakina sami Allahu liman hamidah. Pan gelo saimah-imah teh kan nya. Di dieu lain harti abdi ngahinakeun kalimah agama, lain harti ngaluluconkeun kalimah agama. Justru ketika bisi aya kalimah agama omeaneun, lamun teu diomean ayeuna rek iraha, lamun teu diomean ayeuna bade iraha. Pangapunten benerkeun ku sorangan teu mampu, cari orang yang mampu untuk memberikan pembenaran. Subhanallah, identik kan lamun tina dedengan mah cilaka. Komo hari di Dana Suta nu tarhib geuningan. Kaja banggeus kolot bari jeung tina dedengian atuh paguju deui bacana teh.
da identik jelema tukang tarahi mah pasti umur nanti 70 tahun kapaehna ke. Jadi jarang anu ngora keneh tah. Mata barang siap teh ka masjid ngaweuweuh we teh. Cetrek udangkeun masjid di caangkeun, cetrek kana sampai ka retoa. Gelenggong ngegeruan urang pataruman. Garuda kanu bade garuda nu moal gugah mamalolor deui we cek aing teh cager kalau teh pemain teh. Alhamdulillah waketos menikol kolah ieu waktos nage kan perdah masantren di Al-Qudsiyah nyahun kop maut kudu dicekokeun atuh kan. Alhamdulillah waketos parantos nunjukkeun kana jam barang di deuleu jamna leungit aya nu mau kan eta aki-aki omong-omong kan. Alhamdulillah waketos parantos nunjukkeun kana jam aya nu maling di wae si goblok mah cek adi-adi tungtungna pusing jam leungit maca doa hees pan kasampur ka ditu kan kasarung maca doa. Alhamdulillahilladzi ayana naon ayana di ditu nih. Alhamdulillahilladzi ayana badama matana meuni jelas mah matana kan atuh ceuk tatangga bari ngagoler sakalian we jeung bobocosna digaskeun sumaterek balik wa ilaihi nyungsep molor deui we dalam artian isi memang aya omeanan ngan di urang mah disudah hampura rek omean teh kasalahan teh kadang-kadang kahalangan ku dua hiji ku pirang-pirang dua ku uyuhan. Lain si eta mau bacaan teh kitu salat teh nya geus pirang-pirang rek salat oge teh eta pirang-pirang ngahalangan teh kan si eta mah nya euy arah uyuhan geus daek oge punten kahalangan teh ku pirang-pirang jeung uyuhan sementara lawang surga eueuh jang jelema grup uyuhan. Lawang surga jang grup pirang-pirang sugan ke bakal ngabri mau bandera di Pataruman grup mana yuk pirang-pirang dina sudah grup mana uyuhan tetap dibenerkeun mah kudu dilereskeun mah kudu ngan ketika menanggung resiko itu adalah resiko. Nah benarkan dengan kebijakan jangan dibenarkan dengan penekanan. Mereka mari usum kurban terjol aya jelema datang ajengan abdi teh kaleresan galuh milik sareng rezekina. Hari gitu, abdi teh hoyong kurban toib, lain mang toib, abdi mang dadan oleh kurban oge. Siapa toib teh bagus, atuh sedeu kanya. Oh jadi akan rek kurban, sumuhun bapak capok capai. Teh ajengan egois ngeureyan hayang batur di heureun batur umur. Oh jadi akan rek kurban, sumuhun. Naon sapi, alhamdulillah, syukur. Ngan ajengan, naon deui, abdi teh dai teh keluarga besar. Hari gitu kalau dasar sakeluarga teh aya 8 urang tiasa ieu sapi ku 8 urangeun tong dicarekan komo dicabok mah tenang kan nutu bisa 8 urangeun oge asli ajengan offli pake shot bener teh ajengan asli pisan bisa. Oh jadi ajengan bisa ieu sapi ku 8 urangeun bisa asli jelas hari gitu tungtun sapina ayeuna ka dieu bener ajengan tungtun sapina ayeuna ka dieu ngan mi HP lamun rek nungtun sapi tamahan ku nungtun domah hiji kan jadi konek si goblok atuh teu bisa-bisa keneh meureunna ku ditamahan ku domah hiji mah jadi genah bijaksana lain kieu ajengan rek mencit sapi abdi teh kurban tapi yang 8 urangan bisa eueuh di dituna babawa kepret ku aing moal tulus kurban age kangnya karena di situ tidak ada bijaksana. Makanya ketika dengan ilmu segalanya akan menjadi terarah. Harapan besar kita mudah-mudahan putra putri ibu di pasantrenkeun di Al-Qudsiyah maupun alumni bil khusus keluarga besar sadayana sing janten ahlina Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara kematian urang ngahaulkeun kersa almarhum kita ingin menjemput ridho beliau, kita ingin menjemput ridho ilahi karena yang sudah menjadi kejelasan ia masih jeung momentumna almarhum jelas ahli ilmu, almarhum adalah jelas ageung dina ilmuna sementara kita santri alumni dan muhibinnya belum tentu
akan semakom dengan beliau, belum tentu akan sederajat dengan beliau. Maka anjeun sadayana ngajemput doa dari keluarga besar, hakikat nyuhunkeun ka Allah ku ngadamel sae kakersa anu dihawalkeun. Mudah-mudahan sekalipun dihawalkeun antena tapi diniatan urang ngahawalkeun sadayana ahli family karuhun-karuhun urang sadayana. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, upami karuhun-karuhun abdi sadayana aya dina patempatan anu teu dipikaredho ku Gusti bil barokah haul daripada syekhuna, bil barokah ku haul hadratus syekh, bil barokah anu di almarhum nu dihaulkeun. Mudah-mudahan sadayana family abdi terus ngantunkeun di alam dunia dijahit tina murkana Allah, digentos dengan karidoanana. Upami aya dina karidoan Allahna, mudah-mudahan sing tambah-tambah karidoanana, sing tambah-tambah kanikmatanana, karena alam pakuburan itu adalah kepastian. Maka berbicara kematian jangan pernah kau inginkan, karena kematian itu adalah kepastian. Tapi inginkan kamu mati dalam ridho ilahi. Tau kudu maut, dari maut mah teu bisa direncana. Model jelema putus asa, aing merek bunuh diri geus ieu. Mending kena bunuh diri jeung bunuh sorangan. Cek manehna maut sorangan aing kirigikeun area kareta api. Boleh dengan harapan ke kareta api ngaliwat di gelas bae we. Samarugna geus maut rek geunah meureunan kan. Jeung lucu memeh pae ka selfie heula. Boleh narek cek rek modal dulu ya. Betul. Depan kerusuk kata gering urang mah nya nanaon teh kana 100 ke. Yuk kita tahajud. Alhamdulillah saya sudah 2 rakaat atuh dia teh ya tong meureun. Kalau video call cerot. Teu kabogoh. Bek nuju naon sih dikeun ngalobok baso kadeuleu gitu nya. Ayeuna mah geunahkeun santri teh aya peluang gitu kan. Pangapunten cicing dina real. Ningang torojo kareta api tulus aing pae. Dikir sia teh pas nu. Tawarukna maut bener we. Ya. Cucuk siap. Oh kareta api liwat mah anak teu paeh. Barang hudang teh kareta api ngaliwat dina real nu katuhu mah na cicing nu kenca nya heueuh pas silang-silang atuh kan nya. Matak maot mah teu bisa direncanakeun. Di antara kanggo poin terakhir rahasia nu ku Allah bakal dibikeun urang teu pernah apal kana urusan zahir. Hiji tentang kematian, 2 tentang jodoh, katilu tentang rezeki. Maot keur sararea sumuhun dibikeun ka sararea leres iraha datangna wallahu a'lam. Teu pernah urang hafal. Maka tong ringrang urang pataruman urusan maut mah Kang Haji abdi mah sok teu kabagean. We maut teh kabagean. Da maut lain BLT masuk aya nu teu kabagean. BPJS masuk aya nu teu kabagean. Pangapunten maut marata Haji Iden maut ibu pupus akan ngantunkeun kaayaan kumaha jeung di mana teu jadi mustahil. Nomor kedua masalah jodoh. Jodoh teh rahasia ti Allah. Sanajan ubruk aprak diajrak lebihkeun ka irak paceplak menang urang lebak, jodoh aturan ti Allah taala. Bobogohan jeung orang Australia ari kawin ka urang Ciawi tali, urusan jodoh ti Allah taala. Sekalipun undangan sudah disebar, tanggal sudah ditentukan, ketika Allah teu nakdirkeun maka tidak ada perjodohan. Katilu urusan rezeki ti Allah. Rezeki teh ti Allah, kapasian keur sararea ngan moal dibikeun heulaanan keur sararea. Contoh terakhir ya kan. Mata di Sunda mah aya bahasa milik rizki. Setiap rizki tangtu milik, tapi ke setiap milik eta rizki. Mana orang contohkeun? Haji Iden gilidik ka kota rek ulin ka Ramayana nutup ulin ka Rama Mahmud. Ka kota. Ningang nepi teh ka kota kan. Balanya itu jeung ieu, duit bea nyelap dina pesak 2000 kata Nabi 1000. Ulah pati diingu dan duit 1000 makanya nu lamaran teh sok ngarusak karena duit nu lain. Coba mamawa bedog eta mah. Coba kadek rusak. Nu gocap di kadek rusak. Ningang beuteung lapar kan. Cek simkuring ya Allah beuteung lapar kekuatan duit 2000 kana baso moal nepi kana mie ayam moal kaduga. Komo mie ayam lamun meuli na ti karung konang mah mahal cek. Naon sababna abdi teh pernah di dinya ngak mie hargana 55.000. Cek abdi teh mahal-mahal tingkang teh mie ayam teh sabab hampura ajengan mah ieu mah hayam belum menang kontes sudah gitu kan. Maka mahal mie ayam di ditu mah. Mie ayam moal kabeuli, baso moal kaduga akhirna dibelikeun kana apem sesuai dengan harga. Apem dibeli. Barang apem rek dihuapkeun palepoan dua majikan datang. Anu di mana? Anu di Jebron. Eta ti Jebron bade ka mana? Bade ka Jebret. Ti Jebret bade teras ka mana? Jebrud ka siap teh. Jika di kota ya naon di bumi anu ngantosan tamu oke siap apem teturus di dahan pesakan karena saku kenca megah motor alias ojek can aya egrem hari kamakan tukang ojek sini dong
kemana cenah Kang nya ka imah goblok banyak neraka da mu tadi sebenarnya mau di mana cenah Kang aja rompok teh dana suta anturkeun yuk siap 86 goblok lain polisi aing mah naik ke motor kan pangapunten motor maju kan deng maju kan maju motor di tengah jalan betul teu bisa kompromi lapar adu belajar akhirnya boga niat apem nu meunang meuli tadi teh dihuakeun ngan kaleresan secara dahiriah na asbab syariatna hiji mu mawa motor balap kan sabab mu bersetoran nomor kedua angin gede nomor katilu tanggul buadak nomor kaopat jalan butut angin badak tanggul gede numah motor balap bareng begitu apem rek dihuakeun ngagejrug dina tanggulan motor balap angin gede jalan butut akhirna ngagejrug apem murag dina pengkolan Kak ngeng motor maju da uing lapar sedangkan alat dahar ngan ukur apem-apemna akhirna ditepak kunuk ke Kang Haji Kang bayana balik di kapengkolan naon Kang Haji apem murah sia teh kabau heje nah 2000 balik deh motor begitu nepi ka pengkolan dina tempat apem nu murah pangapunten apem geus dicopot ku jalma anu keur geuring otakna tong disebut nu gelo karunya kan meuning kene disebut nu burung teh Kang nah Kang Haji makanya disebut ke nu burung rada leuheung sabab anu disebut nu burung mah otakna keur hiber sugane eunteup deui engke mah kitu kan punten hadirin sadayana salapar-laparna si Haji Iden sahayang ngaganjal beteung nu ngaran si Iden sahayang tuang-tuang nu ngaran Haji Iden moal kebat jeung moal wani ngarampas apem nu geus dihuapkeun ku si eta teu bukti nu meuli apem kuring anu mawa kuring nu mesakan kuring rek didahar ku kuring nah anu ngahuapkeun jelema geuring Kang bukti karek nepi kana milik nasi Iden tapi teu nepi kana rezeki nah makana ketika berbicara milik jeung rezeki usaha sarua ini jam 7 sarua hasil tidaklah sama karena itu adalah rahasia Allah terakhir ketika orang cinta ka guru cinta ka ulama cinta ka kiai cinta terhadap ibunda cinta terhadap ayahanda insyaallah anjeun sadayana aya dina kabarokahan Allah Karim Allah Rahim jadikeun jamaah nu hadir na ieu tempat sadayana palanjang umur bari barokah seueur milik rezekina anu berlimpah bari barokah turunan sadayana sing soleh tur solehah tong waka dimautkeun sadayana sateu acan ditetepkeun dina kaayaan husnul khatimah bil khusus almarhum dihaulkeun sing aya dina naungan nikmat Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ikhwan jamaah rahimakumullah rufina ala qadar nu tiasa dipisanggem nu tiasa didugikeun ti al-fakir sakitu buktosna sakali deui teu aya maksud tausiah teu aya maksud ngelmuan margi sim kuring sami bae ngajemput ka barokahan ka ieu tempat ngajemput ka barokahan ka ieu patepatan pasantren upami berbicara tausiah mah ampun paralun sadayana di ahli kana ngaji anu timu kana ilmu sadayana bobot sapanon carang sapakan saena adalah ilham ti Allah lepatna adalah kebodohan sing kuring ku anjeun boh pilih sinerang bisi pamalum sipating jalmi terkadang lepas kendali aya urayan penyampaian tina saur teu kaukur tina basa anu teu dihaja saur catur teu akur bahasa carita anu sarua eta lungsur tina kaalfaan kali kabodohan hud masofa wada' makadar ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.